أن أنال لكم كيفما أحبكم كيفما Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu make masker sing panjang umur. Sabab nguloba nu maot teh nulngam. Jadi anu make masker maot, anu make masker oge ngilu ngurapkeun. Nucan gaduh jodoh sing menang jodoh. Suamina anu ganteng. Seueur rizkina. Mitohana beunghar. Tereh maot. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa wa urija bihi ila samawati linaili fardis salawati kama huwa fil kitabi qasasa wa salatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin arsalahu bisyafa'ati muhtasa wa ala alihi wa ashabihi alladhina nalu fadaila bi suhbatihi la tu'addu wa la tuhsa. Qala Allah ta'ala bi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar shalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Qala nabiyuna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna rajaba syahrullah wa sa'bana syahri wa syahru ramadana syahru ummati. Wa qala ibnu Malik wa rabbatun bil khairi khairin wa amal bidin yazin wal yuqas ma lam yuqal. Wa qala aidan wa fi ikhtiyarin la yaji'al muttasil idza ta'atta yaji al munfasil. Ainal asanal kalam kalamullah wa utaqul qura kalimatu taqwa wa khairul huda huda nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khairul millah millata Ibrahim alaihi salam. Panitia penyelenggara peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad di mana dilaksanakan di Kampung Banu. Mudah-mudahan sing jadi raja dunia akhirat. Di alam dunia nu perlu ku urang demutan teh hiji kade keur ngaji ulah ningalian HP. Sebab aya nu maot di Subang keur masang status. Biasana eta teh ece anu ngomewae HP teh ranjau kehidupan. Randa oge ngeureuyeuk ngaji sia. Randa ngonah matak diri randa ge teu ngeunah. Kenapa Indonesia banyak musibah? Karena satu, kurang rajin sholat berjamaah. Kenapa Indonesia banyak balai termasuk corona? Karena ada dan ngaji. Tapi lamun daek ngaji deket jeung kiai masantren budak jadi santri, minimal gampang rizki bisa ke tanah suci. Lain amin unggul ngaji.
Amin amin karunya mang amin. Da ka Mekah ge kudu make dukungan ti salaki. Can aya nu ka Mekah ngampung make duit tuh. Jadi nambahna urang Isra teh supaya jadi jalma anu resep ngamakmurkeun masjid. Carana berbagai hal. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Syiar agama Allah teh ngajadikeun jalma panen dunia akhirat. Terjadina Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa disebut Isra. Lamun lalaki nasok resep ngusep eta mah sero. Setan. Asal kita nyebut setan. Dari mana kunti? Nya banyak kunta tuh. Pakai masker teh mumpung usum. Dan geus teu usum mah era. Eungapnya geus entong. Swab kehidupan dengan Quran. Vaksin dengan zikir. Maka kurang ayeuna dicuci tangan dengan sodako. Kunaon jalma loba panyakit kurang sodako akibat pedit. Sering we ka rumah sakit. Eta teh haji pedit. Matak tereh koin. Siapa orang yang panen dunia akhirat? Al-mujahiduna fi sabilillah. Ai jalma nu panen dunia akhirat teh jalma nu jihad fi sabilillah. Ku ilmuna, ku hartana, ku tanagana, ku khidmatna. Hidmah ka kiaina, hidmah ka ajenganana, ka anakna, ka anu jadi istrina, maka termotivasi ieu jalmi meunang ridho ilahi ku berkahna sae pikiranana. Kadang-kadang urang mah sok aya nu ngayakeun anu teu ngilu ngayakeun oge kadang-kadang komen lah ngayakeun murajaban sagala di mana danana sok aya nu kitu nah matak mudah-mudahan urang sadaya sing jadi motivasi kamana urang kudu ngaji kanu puguh sanadna min jami'i muallifil kutub wa syarriha wa musaddifiha ila man ajajana ilal muntaha ti guru urang ka guru urang terus sanadna ka kiai urang sampai ke baginda Nabi besar Muhammad ai milih ngaji ka mana nu deukeut wa bi ikhtiyarin la yaji al muttasil idza ta'atta ayazi al munfasil teu kudu ka milih ka luar negeri da kudu make duit ieu we masjid nu deukeut ajengan nu deukeut makmurkeun kunaon Mekah barokah sabab ajenganana diogok kunaon Mekah ayeuna barokah sabab kiai na dihormati di urang mah nu beunghar teu perhatian pamarentah kurang perhatian akhirna ajengan teh raripuh sampai mimpin tahlil ge dibere rokok jarum coklat ustad batuk teureun-eureun beres ngurebkeun dibere sarung urut nu maot pakai sholat subuh ngajung jurigan maka terjadi ustad jujur kau ustad disebut juri dari mana kita juri-juri gak anu ngonang mana emang kunti oh ngonang matak jadi awewe kudu hidmah ke suami kudu hidmah ayeuna kanu jadi istri di mana hiji istri silipika cinta silipika nyaah saling menghormati saling mengerti maka kehidupannya akan mendapat ridho ilahi barokahna hiji ngaji teh meh boga budi pekerti jalma melak harita panen harita mahada ya Jibril ini pahala apa dalam mi'raj pahala umatmu ya Muhammad anu pagaweanana teureun ieu jalmi teh teriren ieu jalmi teh unggal dinten unggal wengi ka pangaosan mudah-mudahan urang sadaya sing jadi jalmi anu husnul khatimah amin
Sedangkan da salaki abi mah leuleus. Mun salaki leuleus bere pitam. Awewe teh kudu agres. Senangkeun salak. Bere naon kurang bere vitamin. Pangmeulikeun sop buntut sia teh. Salaki dibere sop teh. Pemajikan edan juga. Salaki aja nonton boh. Sayang, aing juga pemajikan ke orang dia. Sieun dibere sop teh. Sok sing rajin teu boga urang teh masker meuli cangkang cau. Meuli cangcut. Si ojo masker cangcut ka dieukeun. Ya Allah. Ieu teh nah urang dieu mah ka radio. Jadi meh boga budi peker. Loba awewe asup neraka, loba lalaki asup neraka sebab teu tanggung jawab. Akhirna riuh, kekerasan dalam berumah tangga. Majikanana disik, kadang-kadang dicepeng sini. Mencekek wae. Hayang bager salaki teh awewe kudu boga taktik na nu alus sing lembut. Unggal poe osol kusu sumangat. Rek salaki rek ngaji kumaha ini bere susu wae mah. Salaki keur cicing yo sia yo. Ceuk salaki teh wow. Lanya. Soalnya nama lebat ayeuna. Nih lanjut usia. Lanya. Pada mana getereh atuh. Kadi kokom ningalina. Wak liuk wae teh si Eti dah. Salwana jeung Sintin. Budakna bulak-balik ke salah adonan sia. Boluge bantat. Budak oge bandal. Ya budak bantat. Beres Isra Mi'raj kudu mentah hampu kasalak berangpet kudu menyenang agres bari ngadang aduh ngadangkeun cariosan suami aing maneh kunaon si Oco balik ngaji jog kieu sok salakina teh wae aya bakakak hideung tengah peuting jadi bakeko subuh-subuh jadi bungao sama kalakuan jenok gitu. Mudah-mudahan aja sing jadi istri anu disayang suami. Salaki teh doa sina sukses telat saeutik mah wajib ulah ngomong nu goreng awe mah doana diijabah imah telat saeutik satengah jam cing leungit ceulina hiji atuh salakina teh balik teh silina teh sabola jadi ngaduakeun awe mah nu alus-alus sabab lalaki bisa naon teh boga mobil boga motor boga usaha lain menang salaki eta teh menang doa pamajikan. Tepuk tangan untuk perempuan. Bisa dibela awe nu kumaha heula kita ngaji bisi kena corona gitu daina mah di coronakeun wae naon teh penyakit naon wae corona nu eungap corona paru-paru penyakit jantung batuk engap geli kele bau kele mani Aisyah kunaon bau kele corona
Pantes salakina teh hayang nyantri isi kalian hayang nyanyi mana materi candung geus begung yang awewe mah kudu pinter ngaladenan salaki dan ngalamot setengah balik Isra Mi'raj tong eureun nyieun amal balik ngaji nini kudu nyieun bunga ka batu wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum bergegas dirilah Anda untuk meminta ayeuna kebaikan, untuk meminta ampunan, untuk meminta keistimewaan, anugerah urang teh lamokot ku dosa. In aradtum rahatal waqtal maut wal mautu 'alal imani wal islam faqtarimu hadhihi syuhur. Muliakeun bulan nu dimuliakeun ku Allah. Carana teh loba saum. Molor ya. Pisan genut salaki wel pamenta rumah tangga jeung akang geus 17 tahun ini pisan kemajuan salaki nanti siah yang maju sok waing di roda hancur aya we kitu sihir yang paling dahsyat bukan sihir warajid ganggaung lain sihir anu paling dahsyat jeung Ibnu Athaillah dinaikam nyaeta jalma geus kalimpunan ku dunya geus ku duit mah eleh nanaon oge awewe oge loba pamenta teh kemikiran we duit mantak sok aya laguna duit teng duit awewe begang kurang anu maot butuh duas nu maot butuh duit can aya ningali nu maot dibungkusan ku boe aya oge lain ku duit loba jadirana akibat beki balik ngaji neangan lu beki duit tere kok nu nyarane keur ngaji tere Seueuh langsung kieu masieun maot jadi ini ge tere sare kata Imam Ghazali mutu qabla an tamutu matilah kamu sebelum mati jemput kematian dengan amal soleh jemput kematian dengan ibadah min alamati mautil qalbi ciri-ciri jalma maut hate dina hikam arangan Ibnu Athaillah halaman 42 jalma anu maut hate teh di mana batur ayeuna kana kahadean ieu jalma teu aya sedih teu bisa ngilu ngaji teu sedih teu daek salat berjamaah teu sedih lamun jalma gotong royong ngomekeun solokan tah ieu jalma teh lamun teu daek kitu berarti ieu jalma hatena maut teu ashat mantak salah kita meh betah di imah kudu loba ngaji awewena kudu daek nyi nyium naon maneh salah kita kudu loba dicintai insya oh Muharram Safar Rabiul Awal Rabiul Akhir Allah Allah Ja'dil Awal Jumadil Akhir
bulan Islam, sidanan Nabi, sidanan Nabi. Terus semuanya angkat tangannya. Sidanan Nabi, sidanan Nabi, sidanan Nabi. Angkat tangannya semuanya. Sidanan Nabi, sidanan Nabi, sidanan Nabi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Abdul Nabi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Abidin Nabi. Sarayana Muharram Sabar Rabiul Awal. Semangat, yang keras suaranya. Allah Allah Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rajab Syaban. Allah Allah Ramadan Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Itulah zaman 12 bulan Islam. Itulah zaman 12 bulan Islam. Rangkat ainaya syauqan, balik aidan darabata izqan. Hadaita ila habibi, hada qalbu walidhan. Sallu ala Muhammad, assalamu alaika ya Rasulullah. Selamat. Assalamu alaika ya habibi, ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Mugi Gusti ngaberkakeun dina Rajab jeung Syaban, mugi kana sasi Ramadan sadayana kenging barokah. Assalamu alaika ya Allah. Semangat. Assalamu alaika ya habibi, ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Iya sadaya jamaah, mugi ku Gusti ijabah. Demang sadaya panyawat, asal sadaya nu dimaksud. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya habibi, ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Allah 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 ala nuri Rasulillah. Angkat tangannya. Allah 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 ala nuri Rasulillah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban, wa ballighna Ramadan, wa hasil maqasidana. Allah Allah Allah. Semangat semuanya. Ala nuri Rasulillah. Sing tarik. Allah 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 ala nuri Rasulillah. Ku Gusti sareng rezeki, ku berkana Kangjeng Nabi, sareng wargi teras kahiji, subur makmur rajinawi. Allah Allah Allah. Sing tarik. Ala nuri Rasulillah. Allah 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 ala nuri Rasulillah. Allahumma shalli ala sallim mubarak.
Farfa bi dhamin wansiban fathan wa zurqasan ka zikrullah abdahu yasur. Hamba Allah anu teu ngaji teu ngaco. Lamun jalma geus ngaco serba salah. Kaditu salah, kadieu salah. Akhirna naon teu apal halal jeung haram. Ya jalma diangkat derajat ku Allah. Ya jalma dimudahkeun dina aina kuburna, dijauhkeun tina siksa kubur. Sebab tuh dina kitab Tanbihul Ghafilin, siapa orang yang pengen melihat orang yang dibebaskan dari siksa kubur, fal yanzur ilal muta'allimin. Tingali ku anjeun jalma-jalma nu daek ngaji. Tingali ustadna keur ngaji teh, entin. Teu luak liuk wae neangan snack maneh teh naon. Pitayieun itu kan mampil butun weh kemana cuk neangan dahareun ngaji teh neangan daek ngaji supaya bisa introspeksi carana ngaji meh teu pusing bisa ngisi kan hati da ngaco teh kunaon sopan teh eceuk mah keur bobogohan boga kasopanan ka salaki teh keur bobogohan ari geus nikah mah eueuh kasopanan ka salaki teh keur bobogohan mah diuk kipat hayang kieu ditahan hayang itu dipalastikan geus boga da kelima eueuh bisa kasopanan salaki nonton TV pamajikan ngalewat perepet gitu terus salaki nanti anjil kena pot bintu gelis-gelis modal wae pegawai. Insaha Allah. Perempuannya ada seperti wajahnya seperti babi. Ada perempuan wajahnya seperti anjing. Siti Fatimah bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, itu gambaran apa?" Gambaran perempuan di mana kehidupan anak ya Allah teh sok ngalanggar tara daek salat, tara daek ngaji, tara daek ngalaksanakeun silaturahmi jeung sok goreng jeung tatangga pagaweana ngomongkeun batur. Nu paling bahaya awewe nyusukeun cai susuna eta susu ka budak batur tanpa izin salaki. Teu meunang sasusu-susuna lain susueunana. Nu ek nyusuan budak bebeja heula ka salaki. Bisi patuker-tuker susu. Kumaha lamun patuker susu aja jeung susu domba. Golo-golo. Jadi wayahna kudu daek ngaji. Sampai-sampai Nabi menangis, "Mayabkika ya Rasulullah. Kenapa engkau menangis?" Karena Rasul ini orang kepalanya hancur. Polona keluar dugikeun ka Masya Allah berdarah. Dikucuran ku timah nu panas. Agolotrok neraka beruh anga ruhakna sampai dituangan. Ieu teh jalma naon? Jalma anu hirupna ngaku deket masjid tapi dara daek salat ka masjid. Bagaweana cicing lamun ka masjid teh ngalewat teh ngumpul kana motor ngalewat teh muntul aya nu adan kabeh ngabring eta saha nu adan meuni kasep-kasep teuing meuni geulis nu adan teh meuni kasep nu adan teh beres adan teu asup baraling deui we sakali-kalina eta ka masjid ari maot ngagoler di hareup kieu ceuk karpet teh mang ka mana wae sibuk ka mari masjid ayo nawe ngagoler. Bila perlu urang teh nu di mana-mana lolobana nyieun masjid mah tereh. Melaan ngencleng aya di sisi jalan tuh di daerah Cianjur daerah mana-mana aya. Ngencleng di sisi jalan yang nyieun masjid. Nah, ari geus beres masjid eta nu ngencleng teh ka masjid aja. Cugan ngencleng nang ngilu ka masjid. Oh, Ini kayak ngilu ngencleng. Dah eueuh ka masjid. Di sindiran ku ajengan ngaji teh isukna teh ngomongkeun mudah-mudahan eta ajengan cing teleh modar. Eta ajenganna sok sundar sindir. Da katingali atuh nu ngaji ka karama ceuk kerudungna teh nyengsol.
Itu langsung dibenarkan. Udah yang kakara ngaji nanti. Tak mudah-mudahan orang. Airofa, nasab, JR, jajem, ngaco, ngaca, ngaci, ilmu padi. Dekat ilahi bisa kata nasuci. Tidak ngaco karena ngaca, oh apal halal jeung haram ti kiai. Di mana geus ngaca, ngaci, boga ilmu padi semakin ilmunya tinggi. Menunduk tawaddu. Man tawaddu rafa'ahullah. Orang ini akan diangkat derajat oleh Allah karena orang ini rendah hati. Sombong dengan ilmunya, diambil anugerahnya oleh Allah. Lamun Allah terus terido, kautamaan anak eta jalma dicanak ku Allah. Nauzubillahi min. Mata kade. Mumpung aya hadza min fadli rabbi, kautamaan ti Allah, urang masih kene boga jasad. Masih kene boga ruh, masih kene boga ayeuna pangtinggal, masih kene boga tatangga jeung dulur. Manfaatkeun cing bener, bisi kabur kembali ke Allah. Wa ilaina turja'un. Ayana musibah, ayana ujian supaya urang kembali ke Allah. Carana syukur nu paling utama bil zawareh. Ku anggota badan. Bi a'mali saleh. Seluruh badan urang dipakai amal saleh. Contoh jungjunan. Upamina tepan Bu, ieu teh bareuh ti magrib teh dugikeun ka subuh. Dugi ka barareuh ayeuna bitisna nu kararieuna teh jungjunan melaan naon melaan ummati seluruh nabi dan rasul sudah ayeuna menunggu kedatangan nabi tapi nabi teu dongkap ditingali teh ku malaikat Jibril Kangjeng nabi nuju di aras ngangkatkeun dua kakina ngangkat kedua ayeuna pananganana bari ngadua ka Allah ya lobi ka Allah anu dicencerikan teh ummati ya Allah kumaha nasib umat kami ke di akhir zaman. Naon deui dikhawatir ku Kanjeng Nabi as-shalah nu dikhawatirkeun ku Kanjeng Nabi teh ieu salatna sabab dik Nabi lamun di hiji rumah aya 7 jalma aya 8 jalma di rumah anakna incuna bapana jeung akina 8 ieu aya hiji anu teu salat mangka anu 7 ka bawah doraka. Mata kade kudu salora salat teh keur ngomean ka hirup salat teh solusi hidup cuci tangan maneh mah cokor hideung. Eta teh mimba bi itla'il juju wa iradatil am. Intina kudu kumaha? Kudu wudu. Salah kileuleus teh wudua. Kamis malam Jumat teh kalau kamu lihat obat kuat. Salaki meuli ku kubima, pamajikan meuli sari rapat. Pasti tinyu gelasna patukeun. Salakina minum sari rapat. Majikanana minum ku kubima. Itu ribut, ngah beuting salakina rapat teh sakini. Majikan aja jeruk usik-usik salah obat itu daripada salah obat guys yang ngaji budak pasantren ke sajalma anu nyimpen budak di pasantren sarua jeung ieu jalma nyimpen budak na di taman-taman surga pasantren ke budak teh ngahaja akang nyeun sakola nyeun SD SMP SMK nyeun STI perguruan tinggi sekolah tinggi agama Islam Rodotul ngahaja supaya naon yang dibutuhkan Indonesia. Saya pengajian di Polda Jabar setiap sebulan sekali. Yang dibutuhkan Indonesia adalah siapa? Yaitu yang dibutuhkan oleh ayeuna polisi santri yang ketelar Quran sehingga masuknya gampang 3 juz 5 juz ketelar Quran di Jawa Barat mendapat hadiah. Jadi yang dibutuhkan NKRI untuk menjaga keutuhan Indonesia adalah santri yang berkualitas. Tepuk tangan untuk santri. Dari tepuk tangan bungkus tengah mas santren. Tuh wow jeung tumila bener. Eta sok wow jeung tumila teh sok jadi jenderal atuh. Dateng wajah itu teh. Jadi itu teh matre sia mah. Jadi indungna teh sok matre teh. Indungna sok matre teh, Neng. Tong ka santri santri mah budung. Sebab ustad nage bunga sia teh budung. Budung gaya nu wanang. Mana mah kali gata nu wanang.
Insya Allah. Antak mangpang mengpung hir sol sampai saya Abu Bakar Siddiq pada tepan jenazah nangis teh naon aya mayit dibuka pada nama Allahu Akbar, dibuka kain kafana digemrong ke orang isari buru tanpa butuh. Ayo orai kunaon anjeun make makan di mayit. Sore eta orai kami di orang ku Allah. Ieu jalma teh boga tilu kasalahan. Ke di alam dunya teh lain ngaji, lain ningalian Quran, lain ngome tasbih, tara ngome HP. Mana Agnes ya? Ti aneh nanti ngomong HP masuk surah seri sorangan. Nah hanya gitu tuh cok. Mata sok buru-buru orang dengar aja. Ieu jalma teh kunaon? Ieu jalma teh deket ajengan tara ngaji. Dua, ieu jalma teh deket masjid tara salat berjamaah. Tilu, ieu jalma teh beunghar tara zakat. Siap-siap ieu jalma dikecrok orai. Aja pernah dikecrok orai? Orai sawah, orai kasur je. Astagfirullahaladzim. Yang budak nah, kieu-kieu salah adonan bersih mah. Apa yang bisa menyelamatkan aina siksa kubur? Nabi berangkat dengan Sauban. Sauban melihat Nabi nangis di payunun makom seur nangis. Nabi beri ngangkatkeun pandangan Allah ngadua ke Allah ditaros mayab gika ya Rasulullah, kenapa engkau menangis di depan alam, di depan kuburan-kuburan ini? Saur Sauban memberanikan diri, wahai Sauban, lamun anjeun ningali kana jalma jejeritan di jero kubur, ieu jalma pernah ninggalkeun salat, ninggalkeun ngaji, ninggalkeun zakat, teu pernah sedekah, ieu jalma disiksa ku Allah. Maka Nabi ngangkatkeun pandangan langsung ieu jalma diringankeun siksa kuburna. Tas jalan deui, Sauban naros deui ka junjungan ya Rasulullah. Apa amalan yang bisa meringankan siksa kubur? Saur eta ayeuna Sauban ka Kanjeng Nabi. Saurna ayeuna Nabi, ya Sauban, kalaulah orang ini pernah berpuasa 1 hari di bulan Rajab, malamnya qiyamul lail, salat malam, maka orang ini akan dibebaskan dari siksa kubur. Atau saum atau saum. Osok tahajud, osok ugah wengi, sering sholat sering ki, sakit juga bisa ki. Jadi nu hade mah kudu loba ki, kieu ngaji. Abeh ki bawa angseul geus eta. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, kitu aja. Wan nadam ala ma salafa minal asam. Nabi nangis akibat naon? Ninggal jalmi nuangan ruha, nuangan kayu nu teuas, nuangan kayu anu bercucuk. Hari ayeuna tuangan raos teu dituang. Aya deui jalmi nuangan daging busuk, aya nu sae teu dituang. Ieu teh dosa naon? Ieu teh jalma anu sok nginjeuman duit ka maemok. Ya anu sok punya duit ka maemok di dieu. Kalentenir sok aya nya aya. Tuh eta teh bab inung maneh teh. Nginjung isuk-isuk sore geus ditagih deui. Atuh beak jeung warung-warungna. Da maneh nu salah, bukan duit ceuting tanggal 1 balanya teh. Warna Indomaret jam 11 atuh jajar. Aya lagu nganyuk warung leutik. Ke rumah leutik dianyukan tuh beak. Aya nu kitu? Eureun, seuten aya-aya wae. Insya Allah. Entak loba jalma asup narak. Ainar teh seuneu dikate keur astagfirullahaladzim. Si ucuk aing minta ka neraka. Aing dihina wae urang deui.
wa dzikril qasaidin nabawiyah. Terakhir namun urang hayang bagja dunya akhirat kudu naon wadkuru khaliqal anam, seueurkeun mengingat nabi. Sholawat 1 kali dihususkan ke aki urang, 2 kali ke nini urang, 3 kali ke bapak urang nugas maraot, maka eta alam kubur pinuh ku cahaya ditaros. Ieu teh cahaya naon? Cahaya incuna nu maca sholawat. Baca sholawat keur ayeuna mah jalmi-jalmi nu di alam kubur. Di alam kubur teh pilu perlu naon? Kargolikil mutagawis. Seperti kenjalma anu ti kalbu di lautan, merlukeun bantuan ti dulurna bi dzikrin au bi qiraatin au bi shadaqatin. Ku dzikir, ku sholawat, ku bacaan Quran, ku sedekah, maka dugi ka kuburan. Juga cara kieu mah. Balik deh teu kajut. Da urang hayangan ditahan. Jadi kieu urang teh kudu naon? Nginget-inget ka jalmi anu pangsaena nyaeta Kangjeng Nabi. Mana keistimewaan Nabi? Mana mujizat Nabi? Mana fadl Allah dipasihkan ke Nabi? Di mana Nabi dan Rasul yang lain hanya diberikan aina 1-2 mujizat, tapi Nabi diberikan ribuan mujizat. Sehingga Nabi dan Rasul yang lain tidak bisa memberikan syafaat, hanya 1 yang ditunggu oleh Nabi Musa. Bahkan Nabi Musa pengen diaku umat Nabi Muhammad. Karena apa? Nabi Muhammad bisa mensyafaati umatnya. Dalam satu Quran dikatakan, inna a'tainakal sholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal. Allah memberikan al-kausar. Ulama khalaf, ulama salaf nafsirkeun ieu ayeuna Quran teh manglubikeun talaga, walungan anu manis lebih daripada madu. Anu leuwih esna tiis daripada ayeuna salju, tapi manisna leuwih daripada madu. Kerja ieu teh kerja mah tukang maca sholawat. Tapi tafsir yang lain mengatakan Al-Kausar itu adalah pemberian Allah yang sangat banyak, kebaikan yang sangat istimewa yang tidak diberikan kepada Nabi dan Rasul yang lain, hanya ke baginda Nabi besar Muhammad. As bin Wail bin As. Aya namina musyrikin, namina Wail bin As. Ieu Wail teh pagaweana ngahina Nabi. Muhammad mah jalma abtar. Muhammad itu sial, karesan Kangjeng Nabi kapungkur dina sawaktos eta Nabi diuji ku Allah, putrana lahir pupus, maka Nabi Allah Subhanahu wa taala merintah ka malaikat Jibril, ya Muhammad, ya Jibril, tuh ku anjeun sampaikeun wahyu, inna a'tainakal kausar. Karena Nabi dihina, maka Allah memberikan ribuan mukjizat. Saur ayeuna hatib, he Muhammad, lamun anjeun Nabi, lamun anjeun ayeuna betul utusan Allah. Tuh, di pinggir kali aya batu. Geroan ku anjeun, sina datang ngambang ka dieu. Nabi nunjuk di kitu ku Nabi, langsung eta batu ngambang. Sumping ka payun Nabi, bari ngucapkeun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Caritana aya sahabat anu diseurut baruh diciduhan ku Nabi, wah langsung didamangkeun ku Allah. Tuh mata kieu ceuk, lamun salaki hayang bateur kudu loba diciduhan ku maneh mah salaki teh mau bedog sia. Da mana mah ciduhna bau cubluk. Gitu aja. Sampai istimewa Nabi besar Muhammad SAW mega bulan niuhan sampai ayeuna Nabi istimewa Nabi besar Muhammad SAW eta tina dari jina Kangjeng Nabi bijil cai upami haus. Itulah sebagian mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada baginda Nabi besar Muhammad. Nabi katepang sareng ayeuna Nabi Ibrahim di langit ke-7, mur ummataka ya Muhammad, perintahkan seluruh umatmu untuk memperbanyak yang menjadi kebun-kebun surga. Apa? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar la haula wa la quwata illa billahil aliyyil.
mau dibaca kurang. Suami kudu syukur, at-tahaddusu bi ni'matillah. Suami datang aya alhamdulillah. Mawa duit subhanallah. Teu boga duit la haula wala quwata illa billahil aliyyil. 10 poe teu balik inna a'tayna. Awedan matre siapa? Awe kitu mah kudu dibekok. Mudah-mudahan Gusti Allah diselamatkan sadayana. Cung, siapa yang mau hadiahnya? Kaos bergambar Kang Ubay plus foto ulama sepuh pun aki sanu nyimpen foto ieu bakal imahna salamet dina musibah. Ayo kaset yang baru akan ngadamel album judulnya Sholawat Anak Silsilah Nabi Muhammad anak Kang Ubay 2 alit keneh tapi can kebaca biasa baca tapi sering ngupingkeun akang sholawat eta dina kitab Bughiyah sajal manu hafal kana silsilah Nabi maka eta jalmi bakal dipasihan naon kabungahan dunya akhirat. Muhammadun abdullah syaibatun hasimun manafun qusayun maqilabi wa murah kabun ayun qaribun firun malikun wa nadrun kinanatun wa huwa ibnu Huzaimah wa mudrikatun wa ilyasun ma mudhartala nijarun ma'adun sumadna nusiha. Apa tuh? Ngajak wakang make musik laguna. Aya dia nate bergambar Kang Ubay. Tujuan hidup menghapus masa lalu, merubah masa kini, menata masa depan. Tepuk tangan. Siapa yang mau ngacung? Ngacung. Budak genut menang hadiah. Dia ente sebab ngacung. Dia menang hadiah. Dia mau naon, ayo. Ayo. Ya Thaibah, ya Thaibah, tadawal ayana. Ngacung. Oh kadir. Jadi jeung mun kopi hideung doa. Tepuk tangan. Sini. Dia seorang belah dia. Itu jalan tuh jang anak seorang. Sini. Siapa namanya? Jaki. Endi. Kelas berapa? Kelas 2. Jam? 3. Ada. Terus Ageng yang jadi naon? Naon? Pemadam. Pemadam kebakaran. Sahan urek kahuluan. Naon dia? Apalam? Oh. Icalan ya? Oh, aya nu icalan di Al-Qolam Water. Kangge pembangunan Pompes Al-Qolam. Tepuk tangan. Tuh. Nabi Muhammad teh di Isra di Isra. Tadi cek akang Isra teh berjalan Nabi di Masjidil Haram ka Masjidil Isra. Masjidil Isra. Ayo. Masjidil Haram. Iya lila teh ngaji teh lah. Jadi para deui kaduhung loba teh nu diterangkeun dah. Isra wae poho deui.
tiap tahun Isra Mi'raj dan poho deui. Jadi Nabi Muhammad teh diisrokeun ti Masjidil Haram ka Masjidil Asro. Asro. Aksro. Syok. Maka perintah yang baik asalnya 50 rakaat. Jadi 5 waktu. Sekabehna teh kudu ngajaga Indonesia tina corona, hayang nyingkah corona kudu ngajaga 17 Agustus. Salah adonan gitu. Jika namanya sih mah deket kompor. Inna iddatash syuhur bulan nu dimuliakeun ku Allah teh termasuk bulan Rajab. Geus Rajab teh bulan Ruah. Sya'ban. Ban. Ruah. Geus kolot baheula wae. Istilan budak jeroan aki-aki. Terus bulan Ramadan. Antam Rajab. Ira Rajabanna terus Rajaban. Setum teman-teman teh. Rajab itu bulan menanam. Bulan Sya'ban, bulan Ruah, bulan Bor. Ke Ramadan bulan Panen. geus panen ngahe panen astagfirullah. Bapak maneh nyonyoo nyonyonen situ naon hayang teuing aing lanyet kuliah keracunan digelis-gelis ke anger ya guys buka budak dua malah lanyet itu Muharram Safar Rabiul Awal. Rabiul Akhir. Jumadil Awal. Jumadil Akhir. Rajab. Sya'ban. Rabiul Adili Jumadil Awal. Jumadil Akhir. Rajab Sya'ban. Rajab Sya'ban. Ramadan Sya'ban. sapar wae saparenna meureun maneh Ramadan Syawal Aduh Gusti. Ramadan Sya'ban. lapar Ramadan bulan lapar guys Ramadan Awal. Ramadan Awal. Ramadan Awal. Syawal ini awal Aldi Ramadan Syawal. Sapit. nah cik orangnya sih mah aki-aki batu Julkoidah hafid sih mah aduh sekali Ramadan Syawal. terus Sapit. Julkoidah in hafid deui cik pakai musik kemana nih ini ngarompol astagfirullahaladzim Muharram Safar Rabiul Awal Rabiul
Ramadan jadi karena Syaban. Panggos tadi. Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Itulah nama 12 bulan Islam. Itulah nama 12 Syawal. Eta Syawal deui. Eta sudah apa nanti Januari, Februari, karena Februari yang di Maret, Maret, astagfirullah. Nih, dia, kamu mendapatkan 3 nih dengan ini bisi untuk nyeri oles. Bapak ayeuna nyeri cangkeng oles, indung cerewet oles kan, isuk nate beak jeung bibir-bibirna. Saya doa bisa mengobati nini jadi parawan. Tos, turun atuh cicing mah dieu. Dibere ku hadiah-hadiah lah syukur itu bae. Tepuk tangan. Sekarang kita melakukan silsilah Nabi yang ada di YouTube. Judulnya Sholawat Anak Kang Ubay dan anak-anaknya. Judulnya Silsilah Nabi Muhammad. Ya, subscribe-nya Pondok Pesantren Rodotul Jajuang, Cimahi, Bandung Barat, Jawa Barat, Indonesia. Kadituna Nagreg, Garut. Yo, mesti lagi mah Garut. Siap. Tepuk tangan untuk panitia. Angkat tangannya. Anak-anak sing tarik tepuk tangannya. Semangat. Anu sedekah 50.000 diberi gedung di surga. Indah iman apa alal api. Ini umurnya baru 4 tahun. Semangat semuanya. Dan habib kulladi berjasaka atuli kulli awlin minal awalimu maulaya salli wa sallim daiman abada alal abi bika khairil khalqi kullihim. Jadi ibu-ibu di si kuota langsung di situ tulis judulnya Sholawat Anak Kang Ubay. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murad bin Talib bin Fihil bin Talib bin Umana bin Huzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nadar bin Nijar bin Ka'ab bin Maulaya salli wa sallim daiman abada ala abim. Tepuk tangan semuanya, angkat sambil sholawat. Duduk semuanya, duduk. Mudah-mudahan dengan acara ini kita sehat lahir batin, banyak rizki barokah, jauh dari musibah. Doa berjamaah, anaknya saleh-salehan, kadangnya istiqomah, hatinya husnul khotimah. Rabbi bil Mustafa qasidan waghfir lana Ramadan wasi'an karami. Mudah-mudahan semuanya barokah. Lana sabkan Nabi besar Muhammad kita dan dapat syafaat maaf mulia limpah
salam yang kekasihku Muhammad pemimpin madua dunia, bangsa jin dan manusia, bangsa Arab dan lain semuanya. Bil Mustafa yang keras suaranya, angkat tangannya. Kawan semuanya kita rajin bersolawat sama Tuhan dan abidah penuh semangat. Ya Rabbi, angkat tangannya, bersuara. Mama ya wasi'an, ya Rabbi balik maqam waghfir lana. Atas alhamdulillahirabbil. Jadi budak teh tong sak ningalian wae gim. Tah mulian kuata teh sieun ningalian sholawat anak. Sholawat anak judulnya silsilah Nabi Muhammad. Nu sholawatna anak Kang Ubay. Saageng budak nu neme dina panggung. Insyaallah namina nu hiji Rofi, nu hiji Abidah. Nah itu teh sae budak teh lamun lingkunganna sholawat, budak nage bakal rajin baca sholawat. Ngaraji urang Cililin teh, urang Batu Jajar, batur mat di Majalengka, di Sulawesi, di Bengkulu, di mana di Kalimantan jarau ngaraji. Piraku nu deukeut henteu. Ya ceu. SD ge aya, urang kali 6 tahun pesantren. Pesantrenkeun budak teh. Di SD keneh sinana Al-Qur'an. Sok nu rek pesantren tuliskeun dan nomor akang. 082 14 14 98 salapana 3 kali. Bisi cerek ngaji rutinan saminggu sekali poe Rebo nya. Saminggu sekali poe Rebo di pesantren. Bada duhur dugi ka asar. Ngabring kana angkot, kana ko buntung jararau ge ngaraji. Piraku aja terek terus ngagugulungkeun dunya bari jeung teu kapanggih. Ai kitu mah ngaji-ngaji kanu deukeut ngaji kanu jauh ngaji. Warogbatun bil khairi khairin wa amal, kurobbah dina kebaikan. Mumpung bulan Rajab. Rutinan ngajina mawa buku, mawa pulpen tulis ku aja teh. Ta nomor nobian mah Kang 082 14 14 98 9-nya 3 kali 999. Mudah-mudahannya sing manfaat dunia akhirat. Naon kudu diseukeun terakhir maca istighfar. Maca istighfar. Kang abdi hayang wiridan, Kang abdi hayang sholawat nu mati. Kabeh ge mati kan kudu matu. Insyaallah. Astagfirullah sareng robbal istighfar. Astagfirullah minal khotoya. Astagfirullah robbal astagfirullah Minal khotoya. Angkat panah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna bihal istiqamah. Tunggulkeun mastaka urang, bayangkeun dosa urang. Bali tu ageng sengaja sugan mengorbankan ieu pengajian urang alapkeun harta tenaga pikiran. Bisabilillah urang ieu sing jadi ngaringankeun beban urang dunia. Jalma nu goreng maksud ka urang tabarakalladzi biyadihil mulku wal mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Minal khotoya. Ya Allah, ya jalmi nu hadir seueur kabingung kasusah. Mugi kabingung nu kasusahna masalah urusan dunia sing dibereskeun ku Allah. Sabatanana sing dibayarkeun ku Allah. Rizkina tu lancar dilancarkeun ku Allah.
الخطايا Mumahkeun sadayana ieu jalma prihatin nuju seueur ka bingung nuju seueur ka susah dina ieu pengajian dina ieu wengi berkah Kanjeng Nabi jauh dina balai inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa tawakkaltu wa rabbul arsyil azim Allahumma anta rabbi ala jami'in nas wa ghairihim katahum li wa lahum li wa syahum li wa lil qurba wa in kana sayyidan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'tuni wa yata'allamuni wa yaqdi jami'al hajatina ya Allah ya hajat-hajat nu hadir sing ditampi sing enggal di tanah kanan sehat lahir dan batinna sehatkan lahir batinna ya Allah Indonesia bangkitkan ya Allah ekonomi na sing langkung sae diangkat derajat di akhirat kubuskeun abdi sadaya kasihan abdi kesempatan ya Allah sing jadi jalmi-jalmi anu hidayah kubuskeun abdi sadana ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar alhamdulillahi rabbil alamin Al-Fatihah. Anu tos sodako nembe kana kalender kaon foto kaset sareng kaos eta sodakohna si kaos teh kanggo pembangunan pesantren insyaallah eta kanggo madamel nambihan universitas STI sareng asrama putri doakeun sing aya rezekina nya bagi seueur santri obong nanu kirang mudah-mudahan dibarokahkeun ku Allah Subhanahu wa taala kuih ti dieun sarira sing diangkat derajat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.